Kumaha daramang sadayana urang Sunda. Ayeuna urang keur ulin di lemur sorangannya. Tuh di vlog sorangan. Duh, aya motor euy. Kayaknya kalem. Suhu motorna. Urang keur ulin di lemur sorangan tuh pemandanganna. Di lemur urang. Ieu teh lemur anu urang digedekeun di dieu nya. Ti mimiti dilahirkeun nepi ka ayeuna urang umur 22 tahun. Alhamdulillah urang gede di lemur sorangan gitu. Jadi bisa dibanggakeun lah lemur urang gitu. Itu lemur urang gitu. Tah, ngomong-ngomong di lemurnya. Di lemur baheula urang keur leutik sok aya permainan atawa cocokan anu tradisional. Tapi beda jeung zaman ayeuna. Zaman ayeuna kan samodel mobilan gitu kan, mobilan tina plastik. Jadi beda lah jeung zaman urang baheula tahun 80-an. Jadi bisa dibedakeun gitu mobilan jeung permainan urang baheula gitu. Tah, ayeuna urang hayang naon hayang ngabejakeun, hayang nemongkeun cocokan baheula urangnya tahun 80-an urang baheula keur sok ulin. Tah, mungkin marane urang Sundanya anu pernah ngalaman, pastilah ngalaman anu lahirna 80-an, pasti ngalaman permainan siga ieu gitu. Ngaranna teh kadaprak, kakadaprakan. Anu dijieuna tina awi, make karet. Pokoknya didorong lah. Gerayu urang teu aya barudak tuh euker. Kakadaprakan. Yuk, urang sampeurkeun. Yuk, istri urang. Tuh kan. Kadejang. Barudak kamarana keur areueuh. Ieu teh di dieu nya sok usum-usuman kadang-kadang. Naon? Aya nu beda gitu. Tapi salah sahijina ieu kan kakadaprakannya. Jadi kakadaprakan itu dijieuna tina awi. Teu bentukna kieu kan. Tina awi, itu dimodif ku barudak naon di rupa-rupa dijieuna nya. Tuh kan. Dijieuna tina awi make karet. Tapi didorong. Neng, ieu menang saha? Kita awewe tapi hayang main kadapraknya, hoyong main kadapraknya. Iya. Kayang sahaya nyeuna? Bapak. Tuh. Jadi awewe oge bisa main kadaprak gitu. Tuh. Ieu budak ieu. Yang menang saha nyeuna? Urang. Menang urang. Oh, bohong. Si bapaknya. Si bapaknya. Tuh, Mang Ahmad tuh, Mang Ahmad. Menang saha nyeuna? Bapak. Si bapak kan. Jadi budak teh hayang ngomong ke bapakna pangieunkeun. Jadi irit lah, teu kudu meuli gitu, irit modal gitulah. Permainan baheula mah eta unggul sih identikna nya. Jadi kan baheula mah nu kieu nya. Beda jeung zaman ayeuna. Ayeuna mah mobilan, motoran, barudak teh. Baheula mah ngadodorong nu kieu dibalapkeun. Make baterai balik ngaji teh kan. Cobaan geura. Sok Jang, dorong Jang. Tuh kan, jadi permainan mah sederhana tapi bisa membuat anak-anak asik gitu. Jadi teu kudu permainan teu kudu mahal, teu nyara ayeuna kan HP. Baheula mah kan nu kieu kakadaprakan gitu. Jadi anggeus belajar, beres sekolah langsung budak teh main. Belajar heula main. Nah, sakitulah nya video ayeuna edisi kakadaprakan ya. Kakadaprakan barudak tahun 80-an anu cicingna di kampung. Pokona anu ngalaman permainan ieu. Komen di handap
tong poho like jeung share subscribe channel ieu ngarah channel ieu sumangat ngayangkeun seputar urang Sunda. Pokokna mah loba keneh lah jeung sajabana nu bakal ditayangkeun dina channel ieu. Pokokna mah subscribe heula lah, tong poho loncengnya nya dinyalakeun supaya aya notifikasi lamun video anyar diupload ku urang. Atur nuhun kana tos nonton. Salam Sunda. Pokokna mah Sunda makalangan, urang Sunda kudu motekar. Salam Sunda sampurasun. Hayu ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu.